Halo bre, ayeuna uang klarifikasi kejadian nu kamari antara si Cristiano Ronaldo jeung Ricardo Kakak. Jadi kumaha kejadian nu salaresna ieu teh bisa busiat di lapangan gitu eta Kang Kakak, aduh ripuh pisan. Ayeuna ti Kang Cristiano Ronaldo heula sok mangga klarifikasina. Simkuring di dia bade netegeskeun hiji masalah. Basa kamari urang keur latihan jeung si kakak teh busiat modal tinu calana. Urang teh rek ngalempengkeun, rek ngabejaan ka si kakak eta maneh modalna calana. Si kakana teh ngadoon ngabalir teu puguh popolongan. Manehanana ngomong, eta mah lain urang. Geus puguh urang teh ningali bahwa taina teh nempel tinu bitis. Tapi si kakak teh ngadoon ngomong, eta mah jukut nempel cenah. Urang mah ukur baturan deh niatna ngabejaan gitu kasih kakak teh da karunya batur nu bauna meukeun da urang mah bisa tutup irung. Urang geus bebeja ka Bu Kosasih bahwa kamari nu modal di lapang teh lain urang, tapi si kakana teh ngaku ngadoon mitnah urang, bejakeunna teh urang nu modal di lapang. Urang teu ngeunah ku si kakak. Urang kajeun ayeuna rek dibere rokok jarum coklat 2 batang ge moal daek urang mah kudu baikan jeung si kakak. Da si kakana kitu atuh kalakuanna mitnah ka urang. Urang teh geus teu kurang bager kumaha ka si kakanya ngabejaan bahwa manehanana teh busiat, tapi si kakana teh rada goblok ka urang. Urang hayang ngadeg eta ka si kakak. Isukan mun panggih di lapang ku urang rek dibacok eta sirahna. Hampura. Hampura nya Kak, hampura. Ayeuna Kang Kakak, kumaha tanggapan Kang Kakak kejadian nu kamari eta teh? Sok nyuhunkeun klarifikasina we ieu mah supaya kelarnya bre masalahna. Jadi henteu silih tuduh deui lah. Nu benerna kumaha nya sok mangga terangkeun. Kanggo perkawis lapang anu kamari dicarioskeun ku Cristiano Ronaldo kahiji abdi bade nyungkeun hapunten ka Ibu Haji Kosasih sareng Pak Jajang Sukmara kumargi lapangna tos kapodolan ku abdi. Teu aya nu tiasa dicarioskeun ku abdi mung abdi teh kedah kumaha nya. Nu kamari lapangna kapodolan ku abdi da ku abdi tos dibersihan tos dikeduk sadayana ku abdi teh maksa bade modal di lapang. Abdi kamari tos naroskeun ka Padadang Emon, naroskeun WC palih mana tapi Padadang Emon teu uningaeun. Abdi kukurilingan eta muteran lapang tapi abdi teu mendak WC. Kamari abdi matak modal di lapang teh tos mamlotek cengekna 27 siki. Abdi dugi ka panas eta beuteung. Kapaksa abdi kaburusutan. Kanggo Ronaldo enjing ku abdi diantos di lapang. Abdi bade klarifikasi ieu sadayana, ku abdi enjing bade dipasian rokok jarum coklat 2 batang, kopi hideungna 3 sareng roti nu 1000 2 siki. Kanggo Ronaldo eta buktos perdamaian ti abdi. Abdi jalmi tong main kuda kadek da abdi ge teu aya kasieun jalmina. Pami abdi dikadek ku abdi bade dikadek deui. Tong main bucak bacok da pami bade ngabacok ku abdi ge dibacok deui. Ronaldo mangga enjing diantos kasumpinganana tabuh dalapan di lapang Bu Haji Kosasih. Jadi kanggo sadayana ieu tong salah paham da kumargi ayeuna tos dijelaskeun ku abdi sadayana perkawis kaburusutan di jalan teh. Ya, mung sakitu nu tiasa kacariskeun ku abdi. Hatur nuhun ka